Nulila mah ibu lain bogoh lain cinta, tapi sayangnya dede kunaon cinta teu lila, wajar da cinta masukkeuna kuseep lain setan. Maknya cinta di dahar setan. Da pantes atuh Kang teu juju lautan kumaha. Da beuteung antel kana kasur ai tarang jeung suku ngangkang. Teu saimang matak ungkleuk. Katoe we suku pamajikan ku salakina da muter jiga gangsing pamajikan teh Kang. Ping ping cak cak ping ping toke ping ping cak cak ping ping toke. Naon cek eng tejang hartina hayang gera dipecak peuting engke. Aa Rizky Maulana bojo teh namina Neng Setiawati. Nah si Amri teh apal kangaran pamajikan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nu ngawaler salam ibu-ibu ku Allah dikersakeun loba duit. Tos loba duit tiasa ka Mekah. Sabab modal hoyong ka Mekah teh ibu perlu dukungan. Masing ibu seueur duit oge ku salaki teu didukung mah moal init. Jadi sekali deui ka Mekah teh ibu perlu duit aja. Didukung ku salaki tapi teu boga duit sama tidak akan berangkat. Mudah-mudahan ibu bapak urang Cikendal sing enggal dinasibkeun ku Allah tiasa ka Mekah. Teu cukup ku amin ibu da kedah daftar heula. Amin tarik daftar acan. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa arama sifa wa wa'ada alaihi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Langkung dipayun urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji kadat Allah Rabbul Izzati. Bapa hajat kalih bojona pami telepat namina teh Bapa Nandang sareng Ibu Ice leres. Dina ieu wengi ngempelkeun sadaya kadang wargi nu maksad mantena bade saja syukuran ka Gusti. Wire putri tercintana parantos ditikahkeun dina dinten tadi. Jadi neng teh ayeuna mah tosah jadi pamajikan, aa tosah jadi salaki. Panganten baru jangan melihatkan aa bingung. Aa mah jiga nu bingung geuning. Jiga nama geus hoream loba batur ece. Sabab tadi reng si akad nikah si aa mah tos langsung ngawirid. Ping ping cak cak ping ping toke ping ping cak cak ping ping toke. Naon cek eng tejang hartina hayang gera dipecak peuting engke. Aa
Aa teh saha nami A? Rizky Maulana Ari Bojo. Atau untung nyebut ibu dah acan kolot. Aa Rizky Maulana Bojo teh namina Neng Setiawati. Nah si Amri teh apal kangaran pamajikan. Astagfirullahaladzim. Neng naon Aa? Neng Anissa Sulistia. Meni jauh-jauh jeung tadi ngaran teh si Aa meni poho. Kakareke meleman pertama ge encan. Geus poho kana ngaran pamajikan. Aa Rizky panggilan sehari-harina Iki. Mohon ari Neng panggilan sadidintena saha? Ica. Aa Iki sareng Neng Ica dina ieu wengi seja nyuhunkeun doa ti sadayana. Mungkin harapan cita-cita ieu dua pasangan hoyong rumah tangga bahagia. Jangankan Neng sareng Aa yang baru nikah, ibu jeung bapak oge nu geus barari, nu geus bararau, nu rek lain bulan madu tapi bulan alaeun, pasti rumah tangga teh hayang bahagia. Tapi mohon maaf bapak ieu nu dua nyelap jeung Rana. Ya Allah, ya si Akang batur mah areueuh di dinya lalaki teh. Duh. Itulah Akang kehidupan. Meskipun bapak yang berdua duduk di samping ibu-ibu, nitip Akang kehidupan itu banyak uji, banyak coba, bantuan atuh banyak rinta, matak sing kuat komo bapak ayeuna keur ngaji pasti papangi jeung ranjau kehidupan. Lain Rana. Aya di dia nu hadir Rana. Aya teu aya? Oh, siap lah wios Rana ge asal ngeureueuh ngaji, ngeureueuh ibadah. Ari ece di mana aya Rana ngeunah? Mun ngeunah ge laku. Pugu matak jadi Rana ge bau. Da pakades oge sarua dijieuna mah tinu barokah ece. Gusti pakades. Ieu warga Araredan. Ieu kakades nyebut bau. Semoga Aa didoakeun ku sadayana, Aa Iki sareng Neng rumah tangga teh sing runtut raut sau Yunan kacai jadi baraseuh mah kacai mah. Sholawat beserta salam semoga kiranya Allah curah limpahkan kapaduka urang sadaya junjunan tercinta Habib termulia buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu acana ibu bahkan ayeuna teh aya lepatna jeung sae kacida. Lamun ibu apapun diawali dengan bacaan sholawat. Barokah tadi awasan ayat suci Al-Quran luar biasa, teteh yang melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan sing jantan hiji pedoman keur urang selaku insan. Ku awasan sholawatan mudah-mudahan nu dibiskalan dituturkeun hempak merbayak sababarengan sing jantan hiji kaberkahan. Urang Cikendal nu ngiring maos sholawatan di dunia sing pinang jeung kabagjaan, di akhirat mudah-mudahan ku Kangjeng Nabi babarengan di syafaatan. Kirang kompak amina. Ya robbal. Hatur nuhun ka Bapak Endang sareng Ibu Ice sakulawargi. Dina ieu meja ka abdi tos mere cai ge meuni 2 rupi. Aya le mineral, aya susu ngan hanjakal teu aya cai kok. Bahkan di sisi sawah dipelongkeun ku aki-aki. Eta biasa dina ngaji sok pemain intinya eta aki-aki jeung nini ngan anu ngaregregan ku ilmu agami dina ieu wengi alhamdulillah aya para ulama sareng para Kiai yakin ibu jeung bapak angkat ti bumi tujuan sami maksad bade tolabul ilmi. Mugi-mugi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Sing kompak ya robbal. Kersana pengatur acara penertib wanci mukodimah tong dilami-lami karunya ka panganten Neng Ica sareng Aa Iki.
Ngaos mah keur urang Cikendal tos biasa. Yakin di lemur ieu ibu sok aya pangaosan rutinan aya. Sholawatan aya, yasinan, marhabaan, tahlilan. Di Cikendal mun aya nu marawat sok tarahlil. Ulah nu marawat mah ece. Dan nu tahlil mah nu harirup. Lamun urang dia nu maot tarahlil berarti ieu warga aliran sesat. Nu marawat tarahlil aya nu hirup arudud. Ngaos ayeuna ulah lami urang sepakat kompak semua ieu pangajian singkat padat melekat tong hilap uwih nyanda ilmu anu manfaat. Ari ibu kana berkat berarti nu diuruskeun teh nu belah dieu mah dahareun we. Si horeng kitu Pak Kades urang Cikendal mah ngaji na teh nu penting daek hadir ceuk. Nu dipehormat pengatur acara penertib wanci wabilosus al-mukarram para alim ulama, para ajengan, para kiai, aparatur pemerintah, bapak kepala desa kali ibu anu estu gede jasa tur hade dina bahasa, bapak RT, aya Pak RT, aya Pak RT, di mana aya RT cicingna RT na jalmi lain. Cobi Pak RT menampakkan diri karena lamun jalmi keur ngaji biasa sok kaciri, nu tara kaciri mah jurig. Berarti lamun Pak RT ngajina teu kaciri RT teh nyumput cuk. Kak Kades nyebut bau ayeuna ka RT nyebut jurig. Gusti Pak Kades ieu warga teh araredan kedah dirarukiah. Bapak RT nu tara era tatalete, Bapak RW nu sok ranca ge daek nyontohan gawe, ibu-ibu nu tara wadu, bapak-bapak nu saratia, para pamudi nu jembar ati, para pamuda nu jembar dada. Wabil khusus sohibul hajat, sohibul walimah, Bapak Nandang kali Ibu Ice yang berbahagia kedua mempelai anu bade menempuh bahtera rumah tangga hidup baru Aa Iki sareng Neng Ica. Rumah tangga itu Aa punya tujuan utama. Dalam Al-Quran Ibu Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi Iki sebagian tanda wahdaniyatna Allah. Allah parantos nyiptakeun azwaja sapasang-sapasang. Lain Iki wungkul nu dipasangkeun ku Allah sareng Neng Ica. Tapi luhur sapasang jeung hanapna, kaler sapasang jeung kidul. Bantuan atuh ibu keur ngaji mah tong ngalamun, keur ngaji mah tong ningalikeun kabingung, peupeureuheun di imah ibu teh loba kapusing. Keur ngaji mah api-api tenang, kudu api-api sanajan di imah loba hulang-hulang ngeceuk. Azwaja dipasangkeun beurang jeung awewe jeung kaler jeung wetan jeung supaya naon ibu azwaja dipasangkeun. Terbayang sudah lamun alam dunia ieu ku Allah diciptakeun berang wungkul teu diganti ku peuting, maka temperatur udara akan naik di atas 1000 derajat Celcius. Berubahlah wajah dunia ini menjadi lautan api hangus terbakar dunia dan isinya. Sabalikna ibu bapak lamun ku Allah alam dunia ieu diciptakeun peuting wungkul teu diganti ku beurang, maka temperatur udara akan turun di bawah 1000 derajat Celcius. Berubahlah wajah dunia ini menjadi lautan salju ditutup ke lautan es. Bekulah darah jantung manusia takkan berdenyut lagi, pohon-pohonan takkan tumbuh, maka matilah seluruh makhluk yang bernyawa. Untuk menjaga musibah semacam ini Allah ngadamel hukum azwaja sepasang dengan satu firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Tu arapal geuning albab nama. Tong balangah bahkan dia melongna ka abdi bah. Bogon teu abah ka abdi. Ai teh teu ngicep-ngicep. Ngan azwaja di dieu anu dimaksud sapasang teh nyaeta suami istri. Iki sareng Neng Ica naon sababna min angpusikum. Jadi atuh kasep Iki nikah teh gaduh tujuan anu pokok. Supaya naon litaskunu ilaiha. Supaya Iki jeung Neng Ica bahagia. Lamun seug ayeuna Iki nikah ka Neng Ica tujuanana hanya untuk melampiaskan seksual saja.
kadang dora nikah iki jablay ge loba aya di dia jablay aya jerekut atau ibu 15.000 totojerna jukut atau jersik 15.000 totojerna kesik. Tapi Allah ibu berfirman azwaja dipasangkan litaskunu ilaiha supaya bahagia tujuanna eta. Da boro-boro aa jeung nang Ica yang pertama ayeuna nikah, ibu jeung bapak pun sama nikah meskipun tos lila rumah tangga hayang kompak hayang da enak atuh buker bahagia mah aduh boga pakaian weuteuh dahar seubeuh imah uteuh pamajikan carang reuneuh kolor teu oleh baseuh da unggal peuting ngeureuyeun sabalikna ibu tina bagja aa sangsara ari sangsara hate capek jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirah balideg irung mepeg jeli budeg lengkah gejed awak gayebed mata rusep anak geringan kabeh nu gede TBC nu cikal amanal nu leutik cacingeun nu bungsu bisul nu awewe conge inung bapana setruk wah rungkad deh pokoknya mah bu ibu hoyong bahagia akang hoyong bahagia tuh nugas lila nugas tararua oge sarua hirup teh hayang bahagia tapi mohon maaf dunia bukan kita untuk bahagia dunia mah tempat capek tempat riweuh mata tidak menutup kemungkinan satu saat neng jeung aa tos nikahna lila bakal aya pacekcokan masalah akan datang ujian akan tiba betul bu ibu ayeuna jeung salaki geus lila rumah tangga osok pasea jawab jujur rajeun pabaeud-baeud sok parere omong sok jamedun tepuguh judul tapi sok akur deui itulah manusia jangankan ibu yang ditanya punten bu abdi nu keur ngacaprak dihareupeun akang cek batur mah abdi teh ustadah da ustadah juga manusia dalam rumah tangga aya godaan jeung ujian jeung salaki mineng abdi papaseaan bahkan kamari masa poe teu dipatanya tepuguh judul salaki teh bangun teu karuh-karuh ditaros ate kunaon atuh hoyong nenen embung hayang naon atuh hoyong kopi teu hayang da abdi teh jadi nyeri hati atuh ceuk keur mah capek peuting balik ngaji datang ke bumi salaki baeud teu puguh-puguh nya wajar lamun saya bertanya ternyata anger kang teu beunang dirayu ditawaran nenen teu hayangeun kunaon atuh sok jujur jawab bari molotot jeung nunyuk tas ti mana wayah kieu kakarek balik uih ngaos terpercayaun ibu kalah molotot deui bohong wadul cenah mah nya balik ngaji dina mobil eueuh berkat ta eta punten pandang punten Bu Ica abdi mah nitip balik ti dieu tong nyieun pipaseaeun jeung salaki bisi ceuk salaki teh kieu ti mana wayah kieu subuh-subuh kaharek datang ngaos Garut leuwih goong bohong biasana ge ti Garut masuk aya dodol burayot beas ari ieu eueuh punten pandang ieu mah nu biasa sok kitu nu biasa cenah panandang mah di dieu teu biasanya biasakeun ti ayeuna daripada abdi engke jeung salaki pasea mending ribut teh jeung panandang teh tapi da wios ibu eta mah urusan panandangnya oh dak wios abdi mah teu dibahanan oge nu penting balik menang amal euceu dolong eta jiji kana amplop si euceu mah maot narek mah mawa amplop meureun tuh nu boga sawah lega ge ditinggalkeun komo amplop nu teu sabaraha euceu imah gedong dikantunkeun naon nu rek dibawa maot lain dunia lain harta eueuh deui nu bakal dibawa kecuali amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh ibu teh malalikir atuh maknya maot kalah mambawan nu soleh ari engke soleh maot mawan usaha da soleh oge hayang babawaan matak ingat akidah ibu teh la ilaha urang teh ulah sok balaga akang teh sombong kalau subhanahu wa ta'ala sing ngarumasakeun urang teh cicing di negara Republik Indonesia 78 tahun urang teh geus merdek matak akang sing bisa ngajaga 17 rakaat euceu ya wewe edan 17 Agustus geus bulan Oktober gak aya we upacara
rakaat. Maka namun mah apa Kang? Tari kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot ulak beki ngaco emung salat emung salat yuk sadaya salatullah tarikan sorana ala toha salatullah ala yasin billah ala yasin billah aminan ku sadayana bapak nandang sareng ibu Ice ulah waka kakarek nyebut ngarana eta mah jojol amin teu pararugur ieu teh heula eta mah lain doa nyebut ngarana bapak nandang sareng ibu Ice mugi-mugi ditambih barokah sabada putri nikah ibadahna istiqomah ibadahna sok bantuan salatullah ala toha lillah salatullah sok caralik andin caralik zin abibillah ala yasin bantuan ibu aminan deui siap putra namugi solehkeun rumah tangga na harmoniskeun rizkina mugi jembarkeun milikna mugi agengkeun milikna mugi yuk salatullah awas tanpa terkecuali ibu nu hoyong keng syafaat Nabi sholawat semangat salatullah ala yasin billah ala yasin bibillah bantuan tungtung nawungkul mun keur ngaji kudu jempe pekna entong bari ngoprek wae komo bari kalah tibra awas dirawu kelong awas dirawu aduh lanjut ibu lanjut teraskan salawe mah 20 sok tinggal menyebut mak calangap cok mobil sedan warnana hejo awewe zaman ngan bisa dan teu bisa ngan bisa dan teu bisa lanjut oh nu mana Pak Kades teh nu mana oh iya ari di dia Pak Kades disebatna kuwu naon ibu palurah dina sawah mangih kacang polong meuli ali ti pasir kirisik ieu palurah meuni teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi hapunten rada ngacaprak saeutik keun bae abdi mah teu rugi ngacaprak oge nya cenah da anger abdi mah ku panandang engke balik bakal dibarokahan aduh Gusti nyanyahoanan nyebut dibahanan cenah keun urusan pandang eta mah dibahanan we syukur henteu we piraku lanjut ibu lanjut oh bantuan tungtung nawungkul siap hirup osok nyeri hate tekna komo lamun teu kabagi BL oh sing tarik mumpung aya lurah balikan deui hirup osok nyeri komo lamun teu kabagi BL nu disalahkeun mah anger RT majar RT goreng ha majar RT goreng yuk sholatullah ala toha
salatullah mullah ala yasin billah ala yasin billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tujuan neng rumah tangga ingin bahagia dipasangkan ayeuna neng sareng aa. Bu, ibu, ayah, repeh, pak. Berarti si bapak nu dua teh paraeh ya cu. Gusti ya loba lalaki eueuh nu nyorah hiji ge. Berarti ya pararaeh cu. Balikan deui bu. Ayah, repeh tong nyorak pak. Gusti kerema kakarek ngaji sisi kebon jagong. Ayah ge lalaki nyorak teh kalah keung sorajin pak. Mata punten ka bapak andang, saya bukan membela ibu-ibu, lain peda abdi awewe, ternyata luar biasa pandang. Lamun pandang ngayakeun pangajian ayeuna, mun eueuh ibu-ibu, mun eueuh awewe pasti ieu acara moal rame. Betul? Betul? Begitupun bapak dalam rumah tangga akang nikah tanpa ada peran dari perempuan, moal bahagia, mata bapak jangan menyakiti pemajikan. So, ieu nu keprok teh para korban. Tingali para tersangka mah kieu tah. Da rumah salah kitu teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bukti ayeuna nu ngaji di dieu lolobana awe. Nu garaneng, nu rariweuh, nu sok manyun. Peda salah kitu boga duit. Nu epes meer babari leweh. Nu sok nganyuk tara bebeja. Matak dina neraka ge lolobana. Alhamdulillah, astagfirullah. Iyo, karena neraka alhamdulillah. Naudzubillah min. Semoga ibu dan bapak wabil khusus Neng Ica menjadi wanita yang dirindukan surga. Neng tos rumah tangga nitip sing janten bojo istri anu soleh. Ibu wanita soleha dalam rumah tangga adalah yang tetap selalu bersyukur dengan membaca alhamdulillah. Ibu diberi napakah kusalaki 1000 sadinten alhamdulillah. Sok kompak saminggu 20.000 alhamdulillah. Setahun salaki terbalik-balik usaha ina atau ina kal kausar. Da salakina kitu mau tari oce jojol ina lillahi we. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, ibu, bahagia dalam rumah tangga itu keinginan. Aa mun hoyong bahagia dina rumah tangga, modalan ku aa ku dua perkara. Dalam Al-Qur'an wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yang menjadikan ibu dan bapak rumah tangga itu bahagia. Satu, karena ada mawaddah. Hiji naon bu? Sing kompak. Repeh naon pak? Bener keur aya di alam barjah. Hiji naon ceu? Mawadah. Dua, warohmah. Jang tong asuk-asukan ke kebon jang. Di itu mah tuh aya jelema gara berarti nu ngajin lagi lain jelema unggul juri gege aya. Hiji modal bahagia rumah tangga mawad. Dua, warohmah. Naon aa ari mawadah? Mawadah itu adalah ada 5 huruf. 1 huruf C, 2 huruf I, 3 huruf N, 4 huruf T, 5 huruf A. Hijikeun kurang tarik. Oh, bah nyurah bah. Awas teu nyurah mah burut sia bah. Abah baheula pernah ngalaman bercinta? Pernah aduh. Aduh mulai bangkit dari alam kubur si Abah. Ibu dulu pernah mengalami bercinta? Apakah sekarang cinta ibu ka salaki masih ada? Ah wadul. Tuh, tong sok ngabohong jadi jalma mah kudu jujur. Ibu ka salaki ayeuna geus lila, geus aki-aki jeung nini moal aya rasa cinta. Tos teu aya rasa bogoh. Mun ayeuna Neng Ica sareng Aa iki aya rasa cinta, wajar da masih kene enggal nikahna. Tingali, cek. Kita tadi mang papisah dah henteu. Diuk padeukeut. Giliran ibu deket mosan harudang.
Sok gerak neng ayeuna bade meleman pertama. Jeung aa moal aya pasea, boro-boro pasea, hayang hitut gak diplastikan. Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli pisitan. Paling enak jadi pengantin baru, melem pertama silih ciwitan. Sok ku neng ayeuna engke si aa ciwit dengan mesra dan manja. Tepikeun ka bocelek getihan da moal amek-amekan. Ditaros teh ku neng Ica aa cakit enggak, diasongkeun ping-ping nu hiji deui iwit euy. Cobaan ku ajaran ke balik ngaji salaki tepikeun ka getihan ciwit sia. Manya tadi cekek beheung ibi tah. Bu, itulah pengantin. Sok enying neng, bade angkat ka ditu komo kana galengan sawah mah dituyun. Da pamajikan bisi labuh. Kedebut ragrag pamajikan labuh. Kapan meuni cacadelan? Bis. Cek salakina teh angun. Giliran ayeuna ibu diantepkeun pamajikan teh ngahaja sina labuh. Naik motor biasanya hati-hati rem jengkupling main tegok ngagajeling gemesan ditanya pamajikan cakit enggak ayeuna mah mawa pamajikan jiga mawa karung pare. Gusti boro-boro mun hati-hati muntang kana cangkeng salaki kalah diamek ngap sia teh muntang teh tong kana cangkeng katukang kana behel. Giliran pamajikan muntang kana behel tas dilocotan can diterapkeun deui nu katuh kana tak-tak salaki atuh pamajikan teh kieu jiga teko. Kedebut pamajikan ragrag da lain ditulungan. Pokna teh cek salaki bari molototan ibu meuni tidak punya perasaan. Tah cek aing tadi sia tong milu. Awas Kang, kalau ada bahasa seperti itu nitip aa satu kali hati pamajikan terluka hese obatna sakit hati pamajikan ku alatan pembicaraan salakina keur nu jadi salaki doraka ka bina-bina bidadari di surga ikut menangis Pak. Well, tepuk tangan untuk awewe. Sok mumpung aya para tersangka. Tajam kata-katamu. Cicing tong wakariweuh para korban. Seram-seram perbuatanmu. Tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Kenapa istri sampai kesakitan? Sabab pamajikan salakina melontarkan kata yang tidak ayeuna sopan. Pamajikan sangu teu asak menderita jong mejikomna. Yo Kang, mun akang sadar diri mah Kang punten. Matak aa tanggung jawab suami ka bojo teh ya Allah berat. Matak Nabi Muhammad nyontoan Kangjeng Nabi mah Pak upami lapar teu aya sangu masak nyalira. Pami Kangjeng Nabi acukna kotor dicuci ku nyalira. Tak kudu kitu Bapak teh. Berarti kewajiban yang mengerjakan dalam rumah tangga bukanlah pamajikan tapi salah. Yes. Setuju ente Bu? Oh Kang, enying mah bagian masak akang teh. Cuma caricing ke nu ngejo masalah. Setuju? Bu? Matak bisi ibu goga parawan tasik neng santriah neng hoyong nikah mah kudu ka santri deui amih barokah sok geura ibu gaduh minantu santri mah moal hese mitoha koret di rukiah mitoha goreng adat di adanan ku santri mah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Carilah neng calon suami teh anu jud anu tanggung jawab nu gede perha. Nah paling utama carilah calon suami anu gede kanya naon ari Oce jijik nyebutkan nu kitu riweuh deui grup itu tuh beki aredan daek salaki gede nu kitu tapi leuleus. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, Ibu, kenapa suami itu harus tanggung jawab? Mohon maaf Pak, tinggali Nabi Muhammad boro-boro akhirnya tanggung jawab di nafkah. Nabi Muhammad mah berbicara ke istri tidak semena-mena, panggilan selalu mesra dan manja dengan sebut nama ya Humairah, wahai bunga mawarku, wahai bidadariku. Mata aa bade naros ieu Bu Haji, aa kateteh kabojo atuh ka pamajikan bade nyebat naon sok da bahasa mah teu meuli bade my love, bade my honey, mohon bade naon deui cok.
de ayangnya tak abdi mah bade naros iya mohon kanu sangkutanana aa bade nyebat naon ka bojo sayang aduh Gusti aduh kan pada anyar nikah ojo hari ojo mah golo disebut sayang suku jebrag sayang mau kemana mau ngaramet alah mbe bade ka mana macul bu mengalami seperti itu ayeuna neng Ica ka bade nyebat naon ka caroge manggil bade yang sarua cu geus we ieu ayang-ayangan Masya Allah giliran ayah ka pusing ibu ayeuna boro-boro mun manggil sayang nah bapak sia inung sia ya bu ulah kitu ye wanita soleha bagaimanapun keadaan suami tetap mencintai sepenuh hati da salaki teh kewajiban ibu di kaula diladen matak hareupeun salaki ibu tong jamad tong bakat hareupeun salaki mah kudu daek ngadang danan diri ceu ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak riweuh deui ada grup itu tuh aja ngadangkak si Eti meureun jeung cekokom eta teh oh salaki liwat dinu loba batur ge ka era ngadangkak ieu bedul cek salaki teh itu aya bakakak hidung Allahumma sholli wa sallim wa barik ibu kenapa harus selalu manja dan mesra menghargai istri? Ingat bapak kaum lelaki, wanita oleh Allah diciptakan bukan dari tulang kepala. Berarti pemajikan bapak tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Yang tanggung jawab semuanya adalah hidup aja. Iya masalah kita menit mikir, dahar bahayang ipagawean ngusup. Aya nu kitu di dieu. Teu ngusup udud sare peuting kalah gapleh lain ibadah nu kitu mah maning keneh tarereh paeh we duakeun ceu maksudna teh paeh kadueulna tuh tanggung jawab suami. Ingat pak hargai wanita, hargai pemajikan, sabab wanita oleh Allah tidak diciptakan dari tulang pundak, berarti pemajikan bapak tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluar. Bu wanita oleh Allah diciptakan dari tulang apa? Bukan dari tulang kaki. Berarti mohon maaf, Neng Ica tidak pantas untuk diinjak-injak. Tina naon istri diciptakan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang dekat dengan hati. Berarti pemajikan bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Yes. Tepuk tangan semuanya. Keun tukang, duh asa dibela si eta. Ibu, tapi mohon maaf dalam rumah tangga ulah asa aing pang benerna. Awewe makomo loba do. Da ibu-ibu ge nu hadir di dieu teh baroga. Dosa. Komo awewe masuk gede hilap lain hitut. Naon ari mah jijik anak hitut deui riweuh. Udah kitu tuman eta teh kasopanan. Ari keur anyar pangantenan mah ditahan, diplastikan. Giliran ayeuna liwat ka hareupeun salaki prepet. Gusti, eta diuk ge meuni brot. Salakina teh ngahuleng anjir kenal pot bitu. Ibu, Neng cinta, punten. Cinta teh tapi Neng teu lila. Mun ayeuna Neng nikah ka AA cintana peda AA kasep ya wajar. Da memang AA ikit teh kasep. Tapi tunggu Neng 50 tahun yang akan datang. Iki teh maka juga si abah eta tinggali mah itu dan teu kasep henteu aduh abah juga dulu di masanya teh da kasep juga iki tuh betul tuh bu baheula ibu cinta karena kasep salaki ya wajar ngan ayeuna punten ibu salaki ibu kasep atawa kasap da beki kolot teh lain beki kasep salaki teh kala beki kasap maknya eueuh bogoh kanu kasap tingali ayeuna Neng Ica ditilik ti gigir lengik ditetep ti hareup disawang ti tukang cek AA kamari nuju naksir memeh nikah pantes aiki teh hei Neng yang jilbab abu
Gelis cantik siga ulat bulu. Dapat salam dari ayah ibu. Tamat kuliah jadi menantu. Borosot teh boga anak 3 pamajikan. Berubah panggilan teh ibu. Nu aya makalah menghina. Hei mama nu daster biru. Hidung pesek siga goreng tahu. Bojo akang nu anak 3. Mun seuri koneng tara nyikat. Oh, berarti Neng Ica lamun ayeuna Neng Ica geulis moal jauh beda isukan mah Neng Ica jiga si emak-emak eta. Bu, ibu ayeuna geus kolot salaki teh da geus teu bogoh malam Jumaah bareto mah ibu teh dikekepan. Teu oleh ayeuna ibu berduaan giliran ayeuna akang ningali pamajikan kalah ditapakuran. Ya Allah, ieu teh pamajikan atawa kunti. Ningali pamajikan teh menit tengari susu ditoel ge teu oyag-oyag. Dibawa nangkara kalah juga ceplok nog nampuyak. Dibawa ngarengkol kalah keplok. Dikenyot kalah nyelapna huntu. Keune akang hitung-hitung adahar baso cilok goang we atulah. Jeung baso urat. Sok da ibu kan ningali salaki da kalah keung atuh ceuk salaki teh kalah jiga ranginang bubuk. Suku jebrag, tongong hidung, huntu koneng, boro-boro hayang ngekeupan ningali geuna ge kalah keung. Sarek-kerek ti luhur ti handap bau. Berarti yakin tuh Neng, cinta tidak akan abadi, cinta mualami, bogoh teu lila. Nu lila mah ibu lain bogoh lain cinta, tapi sayangnya dedeh kunaon cinta teu lila, wajar da cinta masukkeuna ku seep lain setan. Maknya cinta di dahar setan. Allahu Akbar. Ari urang dieu beki peuting beki aredan. Ibu sok tak kitu keur ngaji mah tong balangah, tong ningalikeun ka susahnya. Hahaha we. Itu keur ngaji mah kudu loba sedekah eucu. Oh, Neng mun ayeuna geulis. Punten geus hamil we si Neng. Da teu puguh atuh ningali bentuk pamajikan teh Pak. Komo geus 8 bulan hamil ya Allah. Ningali pamajikan lempang ngageang sarenang kuban kalah jiga odong-odong juju lautan. Da pantes atuh Kang teu juju lautan kumaha. Da beuteung antel kana kasur ai tarang jeung suku ngangkang. Teu saimang matak ungkleuk. Katoe we suku pamajikan ku salakina da muter jiga gangsing pamajikan teh Kang. Akang sadar diri Kang. Bu, salaki ibu pernah hamil tuh? Tuh Kang, saku begagah na awak, badag jangkung gede. Sina hamil akang da moal bisa. Boro-boro 8 bulan, 3 poe ge moal bisa. Tapi pamajikan awewe boro-boro ayeuna saminggu 8 bulan bisa. Sanajan awakna leutik, garing, hidung, ipis, eucu. Bisaeun pamajikan hamil. Tah jadilah suami setia. Pecah ketuban engke Neng di mana keur hamil tong diantepkeun. Bahaya gawat bawa ka bidan tong dibawa ka rumah makan. Datang ka bidan teh cek bidan Neng Ica sok naik kana ranyang nyamuhun da kana kenteng maluhur teuing. Tarik napasnya pasti da tarik ka Mang Agustusan. Hujunkeun. Aduh aiki milu babantu ngahujun. Ha! Oh abah ulah sok balaga ge ka awewe. Mesin pak kades oge gagah jadi kades ngaheujeun 3 kali babantu peda pamajikan keur ngaheujeun rek ngajuru. Borosot pamajikan mah orok, pak kades mah borosot koneng eucu. Usapan ibu nuju ngajuru pernah diusapan ditiupan ku salaki teu? Atuh kesang teh kaluar nu gede nu leutik. Cek akang teh suka tukang tiupan hareudang tong tarik teuing atuh bau eta bidan keukeuh atuh cenah Neng geuwat geura ngeujeunkeun ta budak sakedap deui kaluar sok sakali deui ta rambut geus katingali padahal rambut inungna keneh eta teh Neng lain sakedeung hamil teh lila 8 bulan geus waktuna cenah cek bidan teh tanggal 28 pilahireun teh encan wae geus liwat saminggu budak ti luar totojer ti jero totojer hayang kaluar geus keseleun bapana ti luar maksa wae totojer hayang ka jero untung teu perwis oge
sok mata kakang sing leuwih nyaah ka pamajikan ketika borosot pamajikan ngalahirkan budak rek tepejet ku mata kang bubututan pamajikan akang budak nu kaluar teh 3 kilo ari nu asup 3 on teu saimang teh budak nu kaluar mah nya gede nya gondrong nu asup mah nya leutik nya gundul geura lain jarang mik hartieun teh akang tong ngeunah nyeng celena wungkul bu jangan berharap neng rumah tangga itu senang-senang bahagia teu nu puguk mah dunia mah tempat capek tempat riweuh neng engke geus gaduh budak kacapek namahan kari eueuh namahan betul bu oh mata kakang sing leuwih nyaah ka pamajikan teh tingali geura rek sarete teh berada boga budak leutik mah ibu teh kakarek bade gareup budak teh gogoakan ceurik ua-uaan pan ibu anu rikat yeuh nen budak geus rehe bapana milu ceurik ngagoak kabayang teu ku ece pakades orok jabrik ngagoak eta palurah tengah puting cek ibu lurah teh ganeng tong gogoakan sampeurkeun we teh sabelah deui nganggur kop pan palurah teh parasmanan jeung budak nu sabelah ku budak nu sabelah ku palurah tepi ka hulu susu teh offset aduh ece araya capek teu jadi awewe capek tuh kang capek da pamajikan mah digawe teh lain oh bohong full time 24 jam teh betul beurang nyambel ti peuting disambel beurang nutu ti peuting sok ibu nuju ngahuapan budak da atuh da ibu teh teu wareg tuang teh da loba we gogoda kakarek ngahuap porocot budak salaki molotot amok deui geuleuh budak modal ribut pamajikan mah leungeun teh pakupis nu katuh ngumpul sangu nu kencang ngumpul tai budak rek ngahuapkeun sangu rek ngalungkeun tai pabeulit sangu dialungkeun tai dihuapkeun ibu makana kalau cinta ingin abadi selamanya tong karena geulisna tong karena kasepna neng mahabbatan lillah niatan cinta karena Gusti bu komo tos gaduh budak godaan cobaan beki lobanya teras teu bu kapusing beki namah matak nitip neng engke tos gaduh putra rumah tangga ingin tetap abadi selamanya didiklah anak dengan pendidikan agama tong bangga ibu boga budak bisa nyanyi ari teu bisa ngaji mah naon nol eueuh harti maknya ibu keur sakarat rek di deketan ku budak nu bisa nyanyi cek budak ibu teh mama aku persembahkan lagu yang terakhir ini lah kerengkak-engkakan sakarat anak ngalagu panona alus ada anakna jadi jablay cok Gusti nyaanger ibu rumah tangga bahagia terus aya anak ingin akhlak yang mulia menyelamatkan inung jeung bapak dunia jeung akhirat eueuh deui didiku aga neng janten wanita solehah jadi pemimpin anu soleh kumaha carana wanita ibu pamajikan mah ku Allah diijabah doana mun salaki keur ka sawah teh ibu ulah kalah ulin ka imah ceodah amparkeun sajadah salat duha 2 rakaat ieu masalaki init usaha ulin ka tatangga ngariung jeung Ceu Eti jeung Ceu Kokom jeung Ceu Imas jeung Ceu Titin dipimpin ku Ceu Oneng araremok tak ieu jeung Ceu Isa jeung Ceu Esi saya berjanji aya nu kitu Bang Emok di dieu aya awas ece kumaha kunci hayang berkah rumah tangga keur bapak pemimpin keluarga komo ayeuna deket di dieu mah ka masjid jeung ka madrasah nitip salat awal waktu bisa salaki ku ibu jurung sina kamas lamun loyo bere pita mun leuleus ku ibu sing sering dibere sumanget lain susu atuh dibere susu mah kalah ngagantel di imah lain kalah salat berjamaah duh makana neng enjing bade hari santrinya cenah sekedap deui neng jara di santri ya satu saat ibu budak ibu lamun ayeuna keur di pasantren bakal jadi ustadah mun lalaki bakal jadi kiai tong waka amin da budak ibuna ge can di pasantrenkeun insya ieu mah kanu masantren teh mani moyokan lek naon cenah santri budug sok paling keheul abdi mah kanu nyebut santri budug da padahal ulah majarkeun abdi bisa kieu teh ibu ieu teh ladang
ladang masantren mak nagening ladang budug maunya bisa ceramah ladang budug nya ladang masantren ladang ngaji ngan di pasantren pernah ngalaman. Masya Allah ternyata budug-budugnya gening barorok kecek ya dakwah budug barokah Gusti nu agung pun teneng bisa santri anu keur budug semangat dengan budugmu da boro-boro santri budug ustad nage bunga ustad mah cek ieu ka ustad moyok nyebut budug tadi kalurah nyebut bau abdi sieun palurah ku ibu-ibu nu aredan sieun balik ka bawah GR cek tak grup ieu teu sopan ka abdi nyebut gelo Pak RT ka dieu tewak si itu tuh nu nyebut gelo rasakeun kudu dicekelan cek tong dicekek atau dicekek mah pae ibu sabab ibu bakal maut moal hirup salilana di alam dun akan pegat semua urusan ibu dan bapak terkecuali 3 perkara hiji sodako jariah 2 ilmu anuman 3 doa na anak anu so makana cocok kanggo Bapak Nandang sareng Ibu Ica dina ieu wengi Ibu Ica punten Ibu abdi mah kieu ari ngaos acan wareg tuang teh sok balelol Bu Ica dina ieu wengi syukuran putrina parantos ditikahkeun kalintang mulyana sabab tos aya sodako abdi kita tadi disuguhan Ibu sate ge wah meuni berupa-rupa sate bingung rek ngahuap ge da inget ka budak inget ka kolot matak panandang keresekan wae duh segala tuangan leuteun disuguhkeun eta teh sodaqoh ti panandang kacida bagja mulia lamun riungan tos dilebetan ku soda sing janten tabungan amal ibadah ku sodaqohna Bapak Andang di alam barzah nanti amin ya robbal 2 ieu riungan Bapak Nandang tos dilebetan ku amar bi ma'ruf ku pangajian ibu ti bumi ka dieu ngaji dipaksa ku panandang dibere duit ku lurah aya nu muruhan teu aya tapi insyaallah Allah yang lebih ayeuna ibu muruhan ti heula memeh ibu anjog kana tempat pangawasan memeh dilengkakeun eta sampean jeung dikepatkeun eta 2 panangan ternyata ibu jeung bapak dosa mah ku Allah tos dihampura alhamdulillah 3 riungan ieu pandang mulia di payunan Allah karena tos aya islahin bainan nas aya silaturahmi insyaallah tujuan pandang sareng Ibu Ice daya deui iwati ibtigha amardotillah karena Gusti Allah ibu ka dieu kudu ikhlas karena Allah supaya naon fasaufa nutihi ajron adima Allah memberikan pahala nu berlipat ganda amin ya robbal alamin sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana karunya ibu kita harus mengerti akan keadaan panganten baru nu rek bulan madu cicing matong ka ngajungjungkeun bujur tu geuning jurig maka ciri jurig mah tara resepen doa matak rek ngadoa jurig mah gecarengkat tu diuk deui da sieuneun ibu uwi amih kenge ilmu anu manfaat ngaos sing tamat dugikeun kado insyaallah doa bade dipimpin ku kiai setempat doakeun para kiai di dieu sing sarehat paranjang yuswana Bapak RT mudah-mudahan sing panjang yuswana tapi da butuh keneh ku kiai daripada ku RT mah nya RT maut kiai bisa jadi RT tapi lamun RT ayeuna kiai maut moal daekeun RT jadi kiai matak lamun bisa manawar ka Gusti nu maot ti payun teh mending RT we heula mudah-mudahan Pak RT ditampi iman Islamna ibu makana ibu mengpeng butuh kene ku ilmu agama sok ibu sing darek ngaji nyuhunkeun ilmu ka para kiai jeung para ulama mencintai ulama ibu sami jeung mencintai para anbiya Allah ulama warasatul anbiya matak lamun ibu nu loba dunia jeung banda harta tong karoret ka kiai tong ayeuna ibu karoret ka ulama sataun sakali mah da teu rugi beulikeun kiai teh sarung BHS anu 1 juta ulah ieu mah sarung kiai teh urut tinu maot deui atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajung jurigan matak di lemur abdi ayeuna loba kiai jujur ustad disebut budug kiai disebut jurig abdi disebut gelo lurah disebut bau mangga nyangakeun palurah urus warga nu aredan kieu ok enjing infus bawa ke rumah sakit palurah
Ibu wios edan asal orang edan ku Gusti Allah sabab hirup di alam dunia moal salamina eling-eling dulur ibadah ulah berang penting ulah bisina kaburu. Mudah-mudahan ibu mau tusnul khotimah tetap tanamkan kalimat thayyibah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Cipeujeuk jalan Cieurik melikupat di abonan pepeujeuk pami marulih ulah ngupat ka awanan sanestu hoyong di panjangan waktosna tos teu nyekapan pidung hati sadayana ibu karasan sim kuring nuju kirang sehat. Mudah-mudahan jadwal masih kene full masih kene padat di pasien kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Wengi enjing masih kene di Garut di daerah Tarogong terus ngabujeng ka Bogor tadi siang 3 tempat di daerah Malangbong wios teu naroskeun oge da kedah nage jadwal ayeuna teh di Karawang geuning kunaon abdi teu ka Karawang da teu aya acara mending keneh ka dieu puguh ku pandang di Onang bari aya acara pasti balik abdi ti dieu bakal meunang doa ece. Sia cuma kana duit weh hayo menang doa mudah-mudahan ibu doa ke Allah disuhunkeun ku urang hidup kita di alam dunia terlepas dengan ujian dan cobaan tapi kemauan kita semuanya pasti ingin bahagia dunia dan akhirat bahagia orang di alam akhirat gumayot kumaha amal orang keur waktu di alam maka persiapkan amal sebelum datang ajal sing loba sodako jariah ami urang salamet di alam barzah tong ninggalkeun salat ami urang menang rahmat lobakeun maca sholawat ami urang kenging syafaat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.